catur di jalan Asta jingga parantus dumugi ka Tegal Arum nanging barang dugi ka Tegal Arum Asta jingga kaget na luar biasa margi sing horeng si mana horeng Rajana Amoeng yen Laila Sarite nuju disaemarakeun itu ujaring carita nanging ku keyakinan anu kuat nyaeta Asta jingga maksad ngantosan dugi ka wengi maksad bade ngalamar langsung nyata ka bumina Lurah Togog teh Cumantri margi dina manahna Asta jingga kagungan keyakinan yen Togog bakal nampi karena panglamarna Asta jingga siang kegentos kuwengi beres salat Isya Asta jingga milarian bumina Lurah Togog kalaresan teu hese margi bumina Lurah Togog benten sareng anu liat sakitu anegrengna bumina Lurah Togog ya bidoana dewerek ngalamar euda keur disaemarakeun deui teh nya akang da rame geuning heuh teu sangka Laila Syari teh loba nu kahayang laras bisi kapiheulaan ku batur erek lamare langsung ka Mang Togog lu ja mending kitu akang heeh da yakin dewek mah bakal ditarima manya Mang Togog teh nerima ka dewek nya nya teuing heeh kudu gentle aing heeh kitu tak ieu pantona teh leueuh wah kang make jati dari tinggal itu wah anjir diukir segala dihareup lagi jujur wungku tuh minang ka Cirata mun Mang Togog na teh tege heeh da bijir pegeg nah ieu deui mah teh wah gede kieu pantona urang ketruk deweknya heeh Assalamualaikum Sampurasun gelo ieu belna nepi ka hade kieu Mang Togog yang seniman mah kitu heeh seniman Mang Togog mah tadina meureun urut ieu meureun urut dalang reog heeh pangapunten Glan kalaresan ieu Jakarta milung teu acan kulem rampes saha di luar abdi saha di jero ye tamu teh naon teh punten Glan saha ya abdi Glan made tatamu nah sorana apal aing Kakang Cepot sumuhun Allahu Akbar Kang sono kaula Pak Ogog Pak Ogog naon di luar aya tamu Pak Ogog tamu saha nu beungar sangsara gitu aya Kakang Cepot itu maritis badana tamu usir ye seplok kucai ye mangalingih Kang Cepot mangalingih bagja deuleuh lanceuk aing leuh kedah jadi pantrangan kedah jadi pantrangan lawas pisan teh panggih jeung nu jadi lanceuk aing laras mangalingih Kakang Cepot lingih Kang bagja Pak aya dulur urang geuning pelakuk naon ari bapak make jeung dita asup bodoh jelema sengsara jelema blangsak da moal teu nginjem duit teh si goblok ka dieu teh mina-mina teh make dibuka segala rupa ye paneta teh dulur urang terumah sae teu dulur sengsara
Pangapunten ulah mangalingih Kang Cepot mangalingih Kang. Tuh, karasa ku sia imah aing teh bau. Jong ahiyak kan dalam bau lalai. Semaka pihatur mang siarek naon ka dieu? Lan siarek naon ka dieu? Ya bade silaturahim lamun sia minta duit aing teh gablek. Posanes mang sanes bade nyugeun artos mangalingih ka Kang Cepot da mangkang aya hibar tamilung Ari Wasimar sehat aya hibar bakto senot pun bapak siarek naon ka dieu? Lain nanyakeun bapak sia aing. Oh aya kapriyogiane abdi mang dek naon aya we mangga Kang mangga calik Kang montong dina kursi dianap montong dina kursi montong dina karpet dianap dina upin mang sok dieu kidinya bade ngaleut naon atuh ka Kang Cepot siang geus nginumnya warantos mang tuh geus nginum tong dibere bilih bade tuang naon ka Kang Cepot siang geus daarnya geus nya warantos mang geus tong dibere astagfirullahaladzim aing kudu ngomong naon mangga cing raos Kang Kang emut daling ding asik nu nyanding dina hadirin di panggung abdi umbi lalanjung di rung gandrung sungkan
api bening Kesang-kesang karek bela Sing horeng pika nyeria Kang muhian pika nyeria Tunggana bangkong tunggana bangkong Kacai tadi mandikan Kacai makan tadi Sini tadi jadikan Pas ini tadi jadikan kagetin nirahkan ningali ingkang samya sampun prapta kaget kagere-gere iya kagere-gere Astrajinga bingung di payunan budi anu sapertos Ki Hasim kayanana Ilurah Togog Tejumantri munirahangan dika boro-boro syarek naon ka dieu aing lek molor ha aya naon atuh kakang cepot pangga kakang durumpaheun wengi-wengi ieu teh ha aya naon aing rek molor isuk lupa kegiatan rek rapat ulah basa-basi sok lah ha anak pokok aing kudu ngomong naon teh boro kan satiasa-tiasa wanikeun wae kitu wae ih wanikeun akang mang naon sia perkawis abdi Purwa jauh di jugjug anggang di teang jisim abdi teh hujan kahujanan panas kapanasan jisim abdi teh tekirang satereng teu langkung ka dieu teh hiji abdi teh bade silaturahim bantos lebaran Leres. lebaran goblok puasa kita ara awas besok puasa wes Apaleun ka akang teh apa di kain teh abdi teh lebaran pangkiningna puasa tara abdi teh ka dieu teh mang salaresna mah hiji silaturahim minal aidin wa faidin mohon maaf lahir batin tuluy kaduana naon kang abdi teh ka dieu teh nyaeta saperkawis dua perkawis montong lo basa-basi buru-buru aing rek molor tondo abdi teh nyaeta Purwa dong mongkap ka dieu teh nya kitu teh ya margi abdi teh ka jurung urang pangabutuh lamun sia minta duit aing 30 sanes bade nyugeun artos abdi mamang tidak beungeut ge beungeut receh nya teh beungeut bereun cikang naon atuh kang ieu teh kang palai naon mangga abdi teh nyaeta nya kitu teh ya abdi teh ingis ku wingis rempan ku kaayaan abdi teh ieu teh nyaeta jauh di jugjug anggang di teang goblok teh tadi jauh di jugjug anggang di teang bulat pelit abdi teh wanikeun wae kitu aing luaskeun akang habak-habak we kang tong gempeur abdi teh salaresna mamang
tapi emang ulah benu yuk naon malahan panginten baka bagja nepi wartos abdi naon daun kakang siepot kang abdi teh salarasna mah ka dieu teh mang bade ngalamar abdi teh sia teh kalamar sumuhun tukang ngarit geus aya tukang ngurus kuda geus aya anu ngeureus jejer aing geus aya anu ngepel geus aya tukang ngarit geus aya jadi tidak ada lowongan pekerjaan ke maneh da abdi mah sanes bade ngalamar pagawean mang ka dieu teh ngalamar naon abdi teh bade salarasna mah katari ka pati-pati ka pendang asmaragama ku tuang putri jadi abdi teh ka dieu teh bade ngalamar tuang putri Laila Syari mang naon anjing dadanya teh anak aing dilamar ku sia tumuhun mang goblok setan asu jancuk bajingan brengsek anak aing dilamar jelema sangsara goblok sia banget jedog nate apal anak aing dipikah hayang ku raja anak aing dipikah hayang ku menak ayeuna anak aing dipikah hayang ku gembel goblok balik setan Alasya Bapak bener Bapak Gustin Agung mang nampik tong lak-lak dasar abdi ge jelema abdi ge aing di mata aing salen jelema ucing pindah-pindah teuing mantong banget jerok ngaina sia ngajejek ulu ka aing pindah-pindah teuing anak aing dipikah hayang ku CEO akhirnya dipikah hayang ku gembel ya Allah ya Robi ya nasib jelema nu sangsara padahal jelema nu beunghar teh lamun nu sangsara rek di mana nyatuna da moal daek nu beunghar malak pare pileleyan Lalasari mantap pade mang pade Lalasari pileleyan Lalasari moal tulus aing kawin mantap pade mang pade Astra Jingga barang bade luntak ti ieu wewengkon emut yen Lalasari teh disaemarakeun atuh gilig Astra Jingga bade ngiring saembara Bang naon sabalik deui da abdi ge terang mang tuang putri teh nuju disaemarakeun atuh naon sia ngalamar anak aing tadina we abdi teh pedah ka dulur aing teh rumah sakabel dulur gembel sumohon teu naon mah ngan upami abdi teh ditampi mah panginten abdi bade ngiringan jeung nu lain ngiringan naon bade ngiring saemara abdi teh mang ngiring saemara blabar kawat adu jago alah anjing hilang sarwakeun jeung batu sarwakeun cenah mayar Pak cenah mayar aing mah kusaha teu eleh lamun geus itu aing rada keung tiba heula ge sia rek miluan saebara sumuhun gablek duit di mana goblok teu nalipak maneh ieu teh mayar saebara teh Kang mayar sabaraha mayarna lah 20.000 abdi aya artos 30.000 keun bae tong dipulangan dengekeun ku sia hayang nyaho uang pendaftaranana sabaraha 20 juta Allahu Akbar baru karena murah 20 juta Kang saya marade 20 juta sakumaha le ngadengen ge kakara aing nyekal duit 50.000 ge pernah eta ge nu lagrag can pernah aing nyekal duit gede-gede mang teh asa ditawis 2.000 mantap pileleyan Lalasari aing kitu kieu salah nete semplek ninjak semplak ngilu saemara duitna gede ting 20 juta aing usaha meureun teu beri ka modar mah aing pileleyan Lalasari barang Asta Jingga bade kaluar ti ieu bumina lurah Togog teh Cumantri ngadak-ngadak aya nu ngagejlig dina kantong sakuna
anu palih katuhu dugi kaya asta jinga dengdek kayanana. Permios mang. Jek ini. Loh. Allahu Akbar. Kunaon akang? Awak aing jadi dengdek. Bawa aing teh setruk. Gusti nu agung naon ieu nu ngagenuk dina saku. Cangkeng nyengeyeng we. Moal amanah. Monya amanal di kana cangkeng. Barang dikodok wasta jinga dina sakuna aya artos 2 gepok. Oh. Sagepokna 10 juta. Duh. Allahu Akbar. Hei, naon akang? Astagfirullahaladzim. Ya, Kang, aya duit. duit kumaha dia Kang? Aya duit 2 gepok dulu. Sabaraha? Allahu Akbar. Sagepok data ia tulisan 10 10? 1000. 10.000 kumaha ieu teh? Heuh 10 1000. 1000 kumaha? Aing mah apa duit 1000 mapan tip nolna 3. Tilu. 10 hiji. Tah ieu teh 10. Nolna gede hiji genep. Genep. Berarti 10 1000. Lain. Sabaraha? Pane teh 2 gepok. Heeh. Sagepokna 10 nolna sabriji. genep. Berarti Eta teh 1447 Hijriah, Kang. minal aidin wal faidin atuh. Allahu Akbar pendayagan melunu eceureuh aing. Ke ari 1 juta sabaraha naonna? Genep. Berarti lam anjir 10 juta aya 2 berarti 20 berarti. 20 juta. Nah sarua jeung uang pendaftaran. Iya, paduli teuing da aing menteng munyung. Da Indonesia ku aing menteng masya maok nu penting keur pendaftaran. Rezeki, Kang. Rezeki aing ieu. Nah balik deui. Yang harus dibayar oleh saya berapa? Aduh. Wah, gelo si Cepot. Buka mata tuh. 20 juta, benar. Itu teh sakirang. Ente. Laras 20 juta, benar. Upami kitu carana mangga tamang. 20 juta. Edan. Anjing. Pak, eta teh duit asli. Aing mah kana duit teh kudu ditilu deh. Sengit. Sadeuleu oge katempo. Sengit mah beda. Sengit teh beda. Sengit menyan. Iya asli 2 juta, terima ku aing. Berarti abdi ngiring saya marah. Uang kebersihan. Jangan segitu-gitu teh duit teh. Asli ngajual tanah aing nyaho. Acan naon uang konsumsi. Alah konsumsi mah murah. Sabaraha? 10 juta. Anjir ngalebok naon aing. 10 juta ngadahar naon aing. Mang itu terus bener Kang sadayana ge 10 juta uang konsumsi. Atuh mang upami kitu meta artos gede-gede teu bisa. Maka yang dibawa deui tarima ku aing teu bisa pulang deui. Parah anjing. Permios itu mang cikinit aya nu ngagejlik dina sakuna deui. Loh. Aing wape gegejligan ieu kunaon teh? Kan duit deui wae. Dikaluarkeun tina sakuna artos 10 juta. Allahu Akbar. Nuhun gejli-gejli. Sabaraha mang? 10 juta. Oke silakan mang. Tah 10 juta mang. Mangga canak. Edan. Anjir. Kakang Cepot bawa duit, boga duit di mana Kang? Hah? Nya neuneun nabung. Nabung di mana? Di bank. Bank naon? Bank Toyib. 3 tahun bayangkeun teu balik-balik. Jadi abdi ngiring ente acan. Naon deui mah? Uang keamanan sabaraha? 10 juta. 10 juta Kakang Cepot. Tungguan. Gejil-gejil. Aku menunggumu. Ayo. Iya. Tidak usah dilihat lagi silakan Mang. Ini 1 gepok Mang. Ayo Mang. Doh. Ngain nak aing. Nah Mang. Dale. Anjir bata dulu. Wah, nyajang. Apa? Jelema mah aya hate dir saeutik cilaka bener. Aya kasombongan dina hate matak bahaya jelema mah deuleu. Daon rek disomongkeun ku jelema da somong mah lain pakaian makhluk leueur.
Hapunten ya Allah parantos ngalangkungan kana kodrat irodat numur bang alam nyangakeun sadaya-daya la haula wala quwata illa billahi aliyil azim daya upaya teu daya jeung teu upaya angin kang numur bang alam mangga nyangakeun aya di ngegejlik euy Dah, Kang. pariksa heula Nya. leung beu mah batak kumaha nu kaluarkeun mau iya 10 juta silakan mang 10 juta edan luar biasa mana cepot 400 mang kumaha isuk halo Ilung kita ketemu besok cekuk aduh iya anjir aing kerek kawin hayang nyaho isu kantor jeung aing sia hayang nyaho Allahu Akbar dula duh cilaka aing teh ku dewa can pernah eleh lamun si eta eleh wae tiba heula aing tong borok gelut catur aing eleh wae Ya kitu manehna teh lah. bayangkeun ku sia aing teh catur jeung manehna ku aing teh disak Terus manehna ngesak deui ka aing malah aya kitunya. aing kepeuleuh aduh Gusti Nu Agung edan main nang layangan manehna mah make silet dah aya aing mah latihan nu ngapoe manehna mah tara itu kana nyeun ka mana Tangan ludah ya lanceuk aing ka mana lila ya bawa meureunan naon mogohkeun tangga meureunya lila teh nya hitung-hitungan da kolot paheula mah kudu make hitung-hitungan heeh mudah-mudahan ditarima lanceuk aing heeh kahayang anjeun pamenta anjeun sagala dilaksanakan dola alah dola naon dawala moal aya jelema nupang bagja-bagjana di alam dunia lintang ti aing akan ditarima lamaran henteu atuna bet bagja pokoknya mah aing bagja dawala bagja minta duit kae buru-buru minta duit naon itu akad teh naon buru-buru hayang sabaraha minta duit kae ieu teh naon ieu teh akad teh ngarti pokona si laing ayeuna minta duit kae buru ieu teh bener sok buru sok kali ngomong cik minta tuh 20.000 anjir 20 yang gede dong minta 200.000 tunggu gejil aku menunggumu minta 200.000 Gusti lanceuk aing gelo gejil tadi tarima manteu we jadi kieu lanceuk aing gejil aka dedeh teuing aka tadi tarima manteu we aka ayo gejil otak siang ngagejli goblok ayo gejli Gusti Nu Agung aka ting sadar aka ulah euy binglik sia mah ka ting sadar naon si sadar aka teh gelo ngagejli Allahu Akbar pasti siang nyangka gelo ka aing rek teh kitu kumaha pan aka teu ditarima bener dawala bener ceuk bapak memang bener deuleu euy mang togok teh manang ka jelema teh manang kana harta kekayaanana dewek asup kadinya boro-boro ditekno teh ditarik ditakon dicarekan kabayang aing ngalamar budakna walah bebeakan aing kasar tuluy ditampi ka aing geuning naha geuning bagja bagja teh kieu apan Laila Syari teh keur disamarakeun saya marah belabar kawat ya tuluy tah dewek teh gilig rek ngiluan saya marah tuluy ditarima deula digikeun jauh hena jeung ngomong teh kalem tuluy kumaha tah mang cing teh aya abdi leres teh ditarima ku mang mah abdi bade ngiring saya marah barakatak ke suri deui
Nah iya saya marah teh mayar ya atuh tuluy gede kumaha mayarna siling yang apa sabaraha 20 juta oh wow sakitu uang pendaftaran teh bayangkeun ku si laing dina saku aing aya 30.000 eta receh kabeh eta ge menang nyokot cenah jencelengan cigareng tuluy kumaha atuh tah da wala aing teh pan lieur nya rek balik aing ti imah Mang Togog aya nu ngagejilig dina saku aing aya nu ngagejilig dina saku duit 20 juta duit 20 juta mantong tarik teuing pan aing harewas goblok kitu teh duit 20 juta dina saku aing kabeh anu dipikah hayang ku Mang Togog uang pendaftaran uang konsumsi maka jangan konsumsi segala rupa dulu berenang di tete emohna tuluy kabeh duit anu dipenta ku Mang Togog aina saku dewek bener eta demi Allah matak sileng bieu minta duit gejig digana gaibna geuleuheun ka sia teh mah Teu barang bere eta mah. heeh ieu teh bener akatna iluan saya marah tingali isukan aing nah wani kata milung anjir nganggap sepi ka aing iraha si tamilung gelut menang ka aing aduh da wala aing teh kawin anjing awas ya goblok lamun noong dagor ku aing ieu teh bener tingali isukan saya nyaho ya ieu teh bener ketulan ceuk aing teh Bener akang meureun. hah tapi da jiga nu heueuh deui cek aya nyaho nepi ka isuk aing nyaho astajinya jiga murang kali nu kengeng hadiah kayaanana kulem nage teh tibra seteh ngadanggu Cianjuran hudangna astajinya pas adan subuh beres sholat astajinya Rengse sholat subuh astajinya pemanasan lari-lari kecil artos nyata pemanasan margi anu bakal disingharepan Jakarta Milung dina mangsa sareng cangtihang astajinya masih keneh pemanasan atuh ngantosan saya marah dibuka nyata dina mangsa pecat sawet itu ujaring carita miti wanci nemustari ningkang mangsa nu utama waktosna saya marah parantos ngawitan deui nu nonton parantos ngagimung deui nu isalan pon kitu deui kayaanana beuki rame kaayaan ieu sayembara margi Jakarta Milung beuki dia beuki gagah kayaanana para patanang sakila-sakila ti basmi ku ieu Jakarta Milung patanang anu pamungkas dina waktos ayeuna daya sanes nyata raja ti nagara Piantipura Kakasih Puspadenta anu kiwaringan tosan giliran ngalawan Jakarta Milung den rahingkang samia maneg satengahing den rahingkang samia maneg satengahing marga satengahing marga jigana keyakinan aing Laila Syari bakal kaboyong ku aing sabab aing jadi patanang anu pamungkas poe ieu petandang anu pamungkas nyaeta Prabu Puspadenta saking negara Piantipura mangga iya ieu kaula wah Tanggal biar
lanceuk aing teh bener gelo mah nya. Kumaha kitu? Ieu teh patanang anu pamungkas dulu. Tapi nah lanceuk aing teh dipanggil-panggil. Araraneh ya. Dedeh teuing boga lanceuk. Ieu deui boga bapa teh mun urang mah nya panglamarkeun. Eueuh belana nu jadi kolot teh Semar. Tabina-bina teuing kanu jadi anak teh perang jeung aing. Tabina-bina teuing sanajan mana dibantuan ku Amerika moal keung aing. Gusti nu agung lanceuk aing ka mana di Cicepot Gusti? Moal lanceuk aing ngagantung maneh bener nya? Heeh. Wah, luar biasa tamilung leuy. Seret Sumeredan banting binantingan eueuh-eueuhan kieu. Seret Sumeredan banting binantingan lir muning rarakitan lir kuda papasangan. Jagat tamilung ngalawan Raja ti nagara Piantipura. Ngahaja ditinggalikeun wawasena ye jagat tamilung diketrukeun supaya asta jingga keung ningalina. Eueuh-eueuhanana para penonton ngawangun kasumangatan jagat tamilung. Jagat tamilung maju yap. Edan. Hidup jago hidup. Sok kayangnya saha deui sia. Nguningakeun kesedaya para penonton. Sanaos petandangna Perantos Seep. Oh, nguningakeun kumargi petandangna Perantos Seep. Ieu saembara ditutup. Arakejol si aduh. Barang ngadangu saembara ditutup dina dinten ayeuna. Asna jinga anu nuju nuang bason beka mungsrat basona. Tukang baso di TJ. Asta jinga loncatnya tapa dimermanahkeun wirah anjeunna parantos ngiring saembara. Halik. Mang, naon? Kukupingan teh ieu saembara ditutup, bener? Nah, patandangna geus beak. Mang teh kumaha ieu teh? Seep kumaha apan patanang anu pamungkas teh abdi mang. Sia iraha miluan saembara aing teh nyaho. Mang, abdi teh teu borok hulun teu. Wengi teh abdi teh pan masian artos ka mang. 20 juta terus 30 juta uang pendaftaran teh 20 juta. Uang keamanan, uang kebersihan jeung uang konsumsi sadayana 50 juta dikamangkeun. Apan abdi ngiringan? Iraha sia mane duit ka aing. Dan pernah siapa duit kain mang abdi ge pan uih deui ka mang nyungkeun tanda tangan ka mang abdi ngiring saembara ta ieu bona ta ieu bona ku abdi ku mang di tanda tangan ta eta tanda tangan mang nih togog jelas si tanda tangan mang sok ku abdi lamun abdi teh ngiringan kana ieu saembara dipiralkeun dina TikTok FYP dina TikTok yen mang togog teh tukang tipu bakal luntur nami emak mangkaning sadunya itu katingali aduh goblok sungai itu pinter sia
Begitu carana pek kumaha sia we. Lawan teu milung, lamun sia eleh dagor wae. Iya. Ayo sayang. Kita cekuk-cekuk. Waduh, lain waduh tungguan ku aing. Iya. Dula teh aing. Ya, manehna mah tara latihan aing mau ngapoe. Cik hayang nyaho kakang cepot teu ka mana aing. Ya. Lanceuk aing bener milawan saya marah. Ya itu. Gusti normal lanceuk aing sugan teh mabok kelem. Nyae. Teu sangka lanceuk aing ampun aing. Kakang Cepot ketrukeun pangarti Kakang Cepot maneh ketrukeun. Nepi ka mana pangarti ti baheula teh latihan nu ngapoe teh sok. Latihan nu ngapoe nabuh tara siling teh. Bener anjeun teh galana Kakang Cepot ulah loba ngomong dor we lah. Tampolong kaleng belut di talian. Tong ngomong ganeng gelut sakalian. Wah, hebat cakep. Tadi goblok lain ayeuna cakepna tuh. Rasakeun Kakang Cepot sok. Iya, Usik. Iya. Ayo Sik lah. Tulung. Usik. Tulung. Usik. Tulung. Sebut mau bangke gitu deh. Bener-bener. Ayo Sik. Baru kana beunang. Hiap men. Tah, gelutna naon murid kieu, Bang. Hiap wes. Edan anjing. Ya kayak nyaho goblok lu. Why sapnya? What ya? What's up? Oh sih, anjing. Hayo sih, anjing dipotong gede lah. Hayo sih. Goblok edan. Teu sangiap we. What's up? Cokor kena sungut si goblok jeung bau ti kotok deh maju Kakang Cepot teh nya hayangnya Kakang Cepot dor. Awas sok, iya, pasap buat yang sakot, iya. Teu beunang ya paduli, dan teu kabeh wae beunang. Aya puasap ya hot ya. Kele teu kokon gelincah kitu. Aing teh atuh loba korban ku kokon aing mah. Puasap ya hot ya. Setan dulu udah ngajak WhatsApp ya hot ya ditakis ka luhur ka handap goblok ge ulah kadinya sia sensitif nah sensitif bahaya sia nya mah lain lu daun meni gede nyaho tukang da diurus aing manak pamajikan nepi ka pegang diantep we eta we diurus. Gede nama gede. Gede nama gede. Ngan langit. Nyaho da keur hees. Da keur nyaring motor. Aing mangocai tara kuleungeun. Di kumaha kaitkeun gaynya. Eta teh ka bawa ngajepret Kang. Iya, WhatsApp ya hot. Anjir paingan ka nyebut gede mana nama leutik. Leutik rancingeus nu aing we. Leutik rancingeus dor. WhatsApp.
gelut naon anjing tajing sia teh da teu janggo-janggo teh ngalirkeun aing kabina-bina teh wai wai jago robo anjir dawala aing menang dawala anjir aing tereh kitu dawala Jago teu urang deui euy. anjir anak aing si cepot goblok terido anak aing dikawin ku si setan kebayang anak aing di luhuran ku si eta ampun kamelong sager walah bapak tah kakang cepot teh boga tenggelan eta ba ampun luting si cepot ampun lieur lain ku jago-jago ting ku lieur sia pake tarumpah aing tarumpah naon bapak sok pake tarumpah aing tah pake ku sia tajongkeun ka si cepot modar si cepot leres basok sia emang apa tapi ka dituluikeun wae atuh sok wayahna podaran cepot sia emang apa hebat sok kayaknya hok kakang Sepotor ya sampai ke mana ya tega lara kakang Sepot tega pati kumangke benar sok dinasti kersayang tumampara pasti tetiasa dipungkir kadar tetiasa disinglar papasten anu tumiba asta jika ditejeh kui Jakarta milung anu nganget tarumpah lurah togog teh Cumantri atau asta jika mungsrat getih lamaran dina lamayna nawiskeun jajantungna eumer asta jika ngemasing patit temekaning perlaya iya alah cia dawala barang ningali asta jingga mungsat getih bari jeung ngarung muluk dawala lompat sakelumpat lampet kayana aka lajeng aing maot lajeng aing aka hudang lajeng aing maot lajeng aing aka udang udang lajeng aing maot Gusti Prabu lajeng aing maot aka saanu rek baturan gaple aka lajeng aing maot Gusti Agung ya Allah ya Robi saanu rek ngimaman aka lajeng aing maot aka tuna aka di mah ge loba kene awewe aka dina micet ge loba da aka manu penting aya tapak suweng ning aka lajeng aing maot Gusti Agung da ieu gablek bapa teh Semar goblok kabina-bina teuing anak nepi ka korban ke gara-gara diusir kudu jadi kolot Semar awas ya aing rek ngegabung jeung Iran Semar aka udang aka datan nerat tangademan datan nerat tangademan ewuh mangkole
Dedeh teuing anak kaing leja. Gusti nu agung Semar banget teh jiga pinguin teh. Kabina-bina teuing ka anak pagejeng ngusir Semar sakitu jiga kumpu panda teh teh. Ampun teuing Semar coba eta kaing sieun. Gitu tukang Mun pangi Semar dikempesan ku aing beuteungna. Taruhnya teuing beureunya kan jadi lanceuk si dawala. Ngan aing disebut pinguin si goblok. Yang anak aing astajinga si laing mati lainna pastina perlaya lainna mangsana puput umur lain waktuna. Hiji hirup, hiji nu hirup, hiji kahirupan gumulung jadi hiji kulit waru angan daru sinenggo cager ja. Aka. Gusti teu eling meureunnya mati suri teh nu kieu meureun hanas aing mewel goblok ah ngan teh maot Gusti nu agung aka uluh Allahu Akbar Gusti nu agung jagakeun si mah pangabakos Bapak mugi katampi kalayan kabingahan Bapak nyangakeun semah di sim abdi. Aya hirup gelo deui. gelo kumaha ya Kang Bisa enggak Bapak aing. Pak atur nuhun Pak. Punten abdi Pak. Aduh aya anu jak. Dihampura ku Bapak yang cerut. Jabak dina waktunya. Yang diterima ku Bapak jang. Pak, punten abdi Pak, diampura jang dewek ke sarua hampura cu. Lain ngusir teh Bapak teh ngusir ku kituna da dewek da apa si lain teh bakal ditampik ku si Togog ngan dewek teh hayang apal nepi ka mana siap perjuangan si lain merebut hati Laila Sari. jadi abdi kena kumaha Pak Si lain teh geus meunang jang tadi teh. Si Tamilung teh geus eleh ku si lain. Si Iyat saksina. Si mohon Pak ngan si Tamilung dibantuan ku bapakna nyata ku si Togog tuh da Bapak Batur mah kitu ka anak tengah bantuan bela Bapak Batur mah jangan Bapak Batur kabeh ge Bapak mah kitu ngan aya Bapak anu teu ngabela kanu jadi anak malahan ngusir aya jang aya saha jang maneh ulog si teh ngadukung Amerika tuh situ tuh. Nuhun Pak. Si Togog ngabantuan si Tamilung dewek kena bantuan si lain. Nuhun Pak. Tapi abdi bade neruskeun Pak ke Bapak naon jang. Ari artos dina saku abdi Pak di saha ti dewek ya. Uluh ti Bapak. Ya Allah ya Robi ngisa naon ngajual waluh dewek lu nuhun atuh Pak tapi naha geuning abdi kantos aya batako di saku tah kulantaran si lain nyanyawanan maneh aya kasombongan dina diri aya dir dina diri nya untung si lain sadar deui jang lamun henteu mah lakon teh moal tapi panjang tadi. Yai Pak nuhun Pak aya keneh ka wani si lain ka si Togog ka si Tamilung. Yai wani mah aya Pak panginten ada kumaha teh Pak. Dibantuan ku dewek jang. Sok
buktikeun silai kedah kumaha abdi Pak sok cabut buuk aing salamar bulan buuk aing salamar cabut ciganya buuk cieo cenah cabut itu bapak ti kumaha cabut buuk aing salamar kela ai kolot masuk lobang ngadoja kade masih lain naon cicing campelak tong boro nyabut rambutna nyabak mastaka gitu menang nah masih lain teh ya kakolot maya batesna lamun mencetan punten Pak soja mencetan teh kakolot mah kita ieu tah ka batesna teh nepi kana tak nepi ka dieu tah batesna tah kana tak ka dieu mah ulah sia naon mertikeun lain mertikeun dendam sama goblok ulah minat teuing sok buuk aing cabut salamar jae Pak mangga salamar wae Pak salamar ulah kabeh jang moal apa da biga apa kabeh bapak di duluan atuh karunya jeung meri eueuh buluan sok cabut nu mana Pak kumaha teh silaing sok terus kumahakeun iramu teh Pak gayem ku silaing coba batur makan anak teh merehan burger sangu goreng ya buuk teh dari gayem kumpu panda sok gayem ku silaing sae Pak terus kumaha lawan dis teh milung ku silaing sae mangga permios Pak ya mangga permios sok tong ngahalangan sok jang mengpeng eueuh sasaha rek minta tulung ka saha silaing ayeuna tina HP nyebut pinguin ka aing teh sok kaluarkeun rudal teh goblok bejana sia ngadukung Iran hanya oh Bapak ampun Bapak nuhun Bapak bebeja sia ka Kim Jong Un ka tuji ampun Bapak hapunten abdi heueuh jang teu nanaon jang da dewe ka apa silaing teh nyahkan nu jadi lanceukkeun kade sagoreng-gorengna nu jadi kolot ulah rek ngunghak campelak dosa jang sumohon Pak sanajan kolot teu balik sanajan kolot teu ecreug tapi tetep silaing mah kudu hormat tilawat kanu jadi kolot sabab si kolot teh cukang lantaran silaing lahir ka dunya moal aya silaing syariatna lamun eueuh dewek jeung inung silaing betah di dunya nya betah tuh komo kitu mah lamun salah dewek elingan ku silaing teh geus dewasa ijak sumohon pahapunten Pak heueuh sabab lamun silaing ayeuna nyaeta teh ngarti kana hak jeung kewajiban anu jadi si koprok amek keneh juga nama ngamek keneh ka aing sok sedukung Iran ku sian ka manah nya Kakang cepot bisa hirup deui Kang emangna sia anu bisa hirup deui aing bisa aing mah hirup deui akang bisa ku bisa kitu kumaha aing teh dicoo mah hirup deui sok kayaknya rasakeun Kang sok tejehan kaula sok iya oi teu matihnya tarumpah teh nya anjir edan wah sabnya wah iya usik kayaknya hoyai rusak deui tuli anjir anak aing nambru
senakar pil aing teu mati edan si cepot gagah tamilung cager wae lah Pak luar biasa kakang cepot edan mana cepot yok mang bade kumaha ayeuna abdi berarti nikah sareng Lala Syari pan tamilung tos eleh lamun saya yang kawin jeung anak aing elehkeun aing Allahu Akbar mang nanaonan ieu teh mang sok sia lamun sia yang kana aing elehkeun aing nepi ka mana sia mang ampun para lunting mang abdi kedah nguhab campelak ka sia lira mama da mang masana selawaneun abdi ataupun bapa paling ge jeung bapa sia datangkeun ka aing hah jang pupuyut sia dangohkeun ka aing hanyaho hah hayo ampun para alun mang abdi mama ngadukeun kolot ka dieu bapa sia jeung aing ijen jeung aing nabi-nabina teuing hanyaho ka aing sia teh anjir goblok anjir CEO datang lu ka aing nangtang teh sia aing teh hah lila teh panggih teh nangtang ka aing sok Semar nepi ka mana Allahu Akbar nyaan pangaruh dunya nepi ka kieu waduh Kaisar Suherman datang Kaisar Agus. kurang ajar Semar hayang nyaho hah lamun bener-bener anjeun alak ke langit langit jagat si cepot hayang ka anak aing ijen jeung aing Gusti nu agung sia teh bener ieu teh jeung hatena sok Semar nepi ka mana rame Ada apa, Kang? kunjungilah beramai-ramai mari saksikan bersama kita tampilkan sebuah acara gembira buat anda semua dalam acara ngadu bangkong jeung pinguin silahkan nah ya leminati Sini Kaisar, sana pinguin. Pak bener silang teh sok Pak ulah Pak abdi mah Pak jeung tibatan Bapak gelut cemang togok melalui hade teu kawin we Pak naon ya daripada Bapak gelut cemang togok melalui hade teu kawin we ka Lela Syari mun tita tadi sia teh tiga gobrok keneh dicare ku aing teh hanas aing ngongkos ka dieu cicing jang dewek boga harga diri diungap campelak nu jadi adi mah nepi ka mana hayangnya jeung aing sok waduh cilaka jeung salah jalan aing bener si lain togog sok Semar lamun kitu carana mah hayangnya nepi ka mana pangarti si lain le rasakeun Semar sok hayangnya sok rasakeun we Pak cicing jang tongan teh gancu ayo Pak tonyok Pak tuman bina-bina teuing lah Gimana sih? siksa tuman tuh si itu teh tuh bina-bina teuing lamun aing menjadi lakdeuna teh sudi aing gebrik metoha mah kitu sanajan anakna geulis oge sia aing medan teu kalau teuing aing menten poh mitoha nu penting mah budakna we aing menyak aing sia gelut jeung aing hanyaho ieu goblok di kumaha teh jang cicing jang mah nya aing geluting itu sia geluting adik kumaha teh pan bapak gak dilanjut cicing Semar sok nepi ka mana le lamun bener-bener anjeun ke langit langan jagat awas Semar leuleus ada tingali ku sia ilung bapakna dileleuskeun ku bapakna si lain hayang dileleuskeun ku aing aduh ampun Kang dileleuskeun siek ampun Kang bener ampun minta duit itu sabaraha 300 tara gede-gede aing mah iya gitu tuh makasih nuhun Alah dicium. aing mah duit tara gede-gede heungeun remen goblok sia teh kalau nga-WA we ka aing teh eta ngomongkeun we aing sia teh Bapak kok aduh Kakang Badran Daya cager sia aing alah
Bina teuing aing can elek ku semat leuleus aduh. Iya Kak aya 200 di bangga. Iya 200 di canak. Harus begitu dong. Ngerti atuh. Makasih. Wah. Aduh, Kakang Padranaya cager. Barek kesempatan aing leuleus aduh. Iya. Sato. Bapana dileuskeun. Hahaha. Ayeuna tamilung silaing hayang dileuskeun ku aing. Aduh, pasti embung. Heh? Ya embung dileuskeun mah. Ha, rek kumaha tuh? Nya ari kekeh ting memangat teh teuing. Hayang dileuskeun. Bener. Nah beda tadi mung. Da artosna kitu sep Kakang Dawala. Paingan atuh. Banyak duitna. Beak. Ngorehan mun aya 20 mah. Goreng milik sia Kang. Teu aya tadi ge sia 5.000 kanggo parkir. Teu tulus. Naon? Eta duit pan we nyaho 200 jeung 300 teh 500. Heeh. Cek tamilung cenah 50-50. Hari 50-50 teh naon? Bagi 2. Silaing sabaraha? Uing 400 aka 100. Asyem nih gede-gede teuing, urang golangkeun. Naon golangkeunna? Heh, urang melak jagong. Hasil moyah teh. Melak jagong yang ngukut meri nih. Eta teh berhasil bangkrut. Cager, aduh, Kakang Ismoyo, Kakang Putronoyo. Nanaonan silaing teh kapereungpeunan ku harta nepi ka kieu naon sia? Hah? Lila teh pangih teh kieu sia harta kakayaan sanajan silaing buru di juru bro di pantau ngalaya di tengah imah buncir loba duit. Kabeh eueuh hela sepedahna tanpa dibarengan ku ikhlas, tanpa dibarengan ku iman jeung takwa ka pangeran. Sumohon Kakang Semar apunten jisim abdi nanaonan sedang tangai Kang jisim abdi ge apapun anak teh kaedanan ku cepot ngan pun anak teh loba nu mikahayang bangsa siluman bangsa dedemit sadayana bangsa siluman teh seueur anu bogoheun abdi mah sieun eta bangsa siluman teh nya eta ngabaju raga sukma janten Bapak Semar jangan dicepot jisim abdi teh pikeun ngayakinkeun dan jisim abdi ge apa jodona pun anak teh kacepot Kakang Semar abdi teh langsung dilamar ku bapakna Kakang Semar. Dolo itu benar silaing teh sumohon Kakang Semar Gusti nu agung yang ampura aing geus goreng sangka ka silaing ya. Ampura ogog sami-sami Kakang Semar ya. Tersangka di dunia mah kadang-kadang disebut goreng pandangan manusia centang tuh goreng pandangan Allah. Da urang mah teu apal hate jelema nepi ka mana nu matak kade urang ulah waka monis ka jelema sanajan di pandangan urang eta jelema goreng sabab jelema aya hak pikeun husnul khotimah alus katungtunakeun ya. Sakitu we teh Kang sabarakan jahapunten dina samudaya kalepatan sakali di mudah-mudahan ulah warga Jemar pangarsana Bapak Haji Muhammad Haris Komarudin sadana cing ditetepkeun dina rahmat sareng pitulung Allah Subhanahu wa taala. Salamat anu nongton, salamat anu ditongton, sakali salamat tetep salamat. Sakitu ti putra Giraha Jatilu permios anu teu sono pamitan sanes bosenan, sanes waktos urang teh sepatepung lawung deui. Hatur nuhun. Cak.